Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wastasi Pungkuring Runaya SPD di SMK Negeri 3 Lingga Buana Purwakarta. Abdi bade medar video ngeunaan pemecahan masalah pembelajaran nyaeta masalah siswa anu kurang mikaweruh kana tradisi Sunda. Deskripsi masalah anu disanghareupan. Bahasan tradisi Sunda mangrupa materi pangajaran basa Sunda anu eusina mangrupa tradisi nu aya di Tatar Sunda nu geus jadi kabiasaan masarakat ti baheula, geus jadi bagian tina kahirupan kelompokna kusabab geus jadi tali paranti nu turun-tumurun ti karuhun. Akar masalah lumasar kana panalungtikan jeung wawancara ka siswa aya sababaraha masalah anu disanghareupan. Nu kahiji, siswa kurang mikaweruh kana tradisi nu aya di Tatar Sunda. Nu kadua, tradisi nu aya di Tatar Sunda geus tara dipake deui ku masyarakatna. Nu katilu, urangna rasa hayang ngamumule kana tradisi Sunda. Alternatif solusi. Sanggeus mika nyaho akan masalah anu disanghareupan, ukituna guru neangan alternatif solusi nyaeta siswa dititah neangan salah sahiji tradisi Sunda nu masih dipake jeung dilaksanakeun di wewengkon masing-masing. Kadua, siswa jeung kelompokna dititah nyieun video praktek ngalaksanakeun salah sahiji tradisi Sunda. Hasil pemecahan masalah. Tina alternatif solusi anu geus dilakukeun aya hasil pemecahan masalah nyaeta siswa jadi mikawanoh tradisi anu masih dipake di wewengkonna masing-masing. Siswa bisa praktek langsung ngalaksanakeun tradisi Sunda ku cara ieu siswa geus diajar ngamumule kana tradisi Sunda. Dipiharep siswa bakal leuwih mika cinta jeung ngahargaan tradisi jeung budaya Sunda. Sumber rujukan solusi permasalahan nyaeta lumasar kana hasil panalungtikan, wawancara jeung siswa. Mun sakitu video pemecahan masalah ti simkuring hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.